Bismillahirrohmanirrohim. Tanbihun marji'ul kibari ari tempat balikana lapad al kibari hartosna gede wasigori sareng lapad asigor hartosna leutik eta al urupu urup fa in suka mangkalamun dimangmangkeun naon fi kibari hadina gedena itu dobi hartosna tambalan fal aslu mangka ari anu jadi asalna eta al ibahatu ibaha hartosna menang. Kola ngadauh Imam Nawawi hu kana itu al aslul ibahatu fil majmu'i dina al majmu' wa kharaja sareng kaluar bil fiddati kula fad fiddah naon adzahabu dahab hartosna emas fala yahillu mangkan teu halal naon istimalu inain make nawadah dubiba anu ditambal itu ina bidahabin ku emas sawaun eta sarua bae akana naha ari kabuktosan ma'ahu eta tetep sarta na itu dahab naon gue ruhu salianti itu dahab amla atawa henteu gue ruhu li anna khuyala'a karena sanyana gumede fi dahabi dina make emas eta asadu leuwih banget minal fiddati tibatan make perak wabit tohiri sareng kaluar kulapan at-tohiri naon an-najsu anu najis kal muttakhodi sapertikeun wadah anu dijieun min mayitatin tina bangke payah rumu mangka haram naon istimaluhu make na itu muttakhod min mayitatin fima dina perkara yunjisu anu jadi najis itu ma bihi sabab itu muttakhod min mayitatin kama in sapertikeun cai kolilin anu saeutik itu main wa ma'iin sareng anu ancur la fima henteu dina perkara la yunjisu anu henteu jadi najis itu ma bihi sabab itu muttakhod kama in sapertikeun cai kasirin anu seueur itu main rihi atawa salianti itu main kasir ma'al japapi sarta garing puruun tasmirud darohimi ari maku pirang-pirang dirham wadana niri sareng maku pirang-pirang dinar fil inai dina wadah eta katad bibi saperti kenambal fayati mangka datang fihi dina itu ina naon at-tafsilu perincian asabiku anu geus ti heula itu tafsil bihila fi torhiha kalawan perbeda ngalungkeunana itu dirham sareng dananir fihi dina itu ina fala yahrumu mangka henteu haram bihi ku itu torhi naon istimalul inai make nawadah mutlakon kalawan mutlak wala yukrohu sareng henteu dimakruhkeun itu istimal wakada sareng halna nya kitu la yukrohu lau syariba lamun nginum si jalma bikapihi ku dampal pananganana itu jalma wapi usbuihi sareng eta tetep dina pirang-pirang ramona itu jalma khotamun ari ali au fi famihi atawa eta tetep dina cangkemna itu jalma darohimun ari pirang-pirang dirham au syariba atawa nginum itu jalma bikapaehi ku dua dampal pananganana itu jalma wapihima sareng eta tetep dina itu kapaeh darohimun ari dirham waya juju sareng menang naon istimalu awanil musyrikina makena pirang-pirang wadah jalma anu musyrik kabeh ingkanu lamun kabuktosan itu musyrikin eta la ta'abbaduna anu henteu gawe ibadah itu musyrikin bistimalin najasati kumake na pirang-pirang najis ka ahlil kitab bisa pertikeun ahli kitab pahia mangka ari itu musyrikin eta kaaniyatil muslimina sapertikeun pirang-pirang wadahna jalma anu muslim kabeh li anna nabiya karana sanyana kangjeng nabi eta tawadoa gawe wudu kangjeng nabi min mazadati musyrikatin tina wadah cai milikna awewe anu musyrik
walakin yukrohu sareng tatapina dimakruhkeun naon istimaluha makena itu mazadah li adami taharrujihim karena henteu gawe raraksaanana itu musyrikin. Fa in kanu mangka lamun kabuktosan itu musyrikin eta yatadayyanuna gawe ibadah itu musyrikin bistimalin najasati kumake pirang-pirang najis kato ipatin sapertikeun hiji golongan minal majusi anu tetep ti kafir majusi yagtasiluna anu ngumbah itu toifah bi abwa lil baqori ku pirang-pirang cai kiihna sapi takoruban karena gawe bakti fafi zawajistimaliha mangka eta tetep dina menang makena itu awani wajhani ari dua jalan ahdan karena maham minal kaul laini tina dua kaul fi ta'arudil asli dina ta'arudna asal wal gholibi sareng anu gholib wal asohu sareng ari anu soheh eta al zawazu menangna itu istimal lakin yukrohu tatapina dimakruhkeun naon istimalu awanihim makena pirang-pirang wadahna itu musyrikin wa malbusihim sareng pakaianana itu musyrikin wa ma sareng ari perkara yali anu antel itu ma asapilahum kana bobokongna itu musyrikin ai mimma tegesna tina perkara yali anu antel itu ma al jilda kana kulit eta asyadu leuwih banget wa awani maihim sareng ari pirang-pirang wadah caina itu musyrikin eta akhopu leuwih enteng waya jeri sareng berjalan naon al wajhani dua jalan pi awani mudminil khomri dina pirang-pirang wadah anu ngalanggengkeun nginum arak wal kosobina sareng tukang jagal alladina tegesna jalma-jalma layah tarijuna anu henteu gawe raraksaan itu ladina minan najasati tina pirang-pirang najis wal asohu sareng ari kaul anu soheh eta al zawazu menang ai ma'al karohati tegesna sarta makruh ahdan karena maham mimma tina perkara marro anu parantos kalangkung itu mak faslun wallahu alam bisawab.